Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi minal masjidil harami asra wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wat tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Ahibbal izza al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alimil ulama wal asatidil kiram, wabil khusus guru besar urang sadaya pimpinan pesantren Al-Istiqlaliyah beserta keluarga besar anu kuji sim kuring sangat dipika hormat tur dimulyakeun tur diteda doana. Urang doakeun mugia marantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, panjang yuswa anu barokah. Wabil khusus muballigh anu ti Tasikmalaya anu asalna ti Pandeglang dulur terekula. Kersana Kakanda Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Fauji anu tadi manehna geus masang jurus penca. Hebat manehna mah. Gagah jurusna. Cimande, Cikalong, Cigondewa tapi beak ku cilaka mah manehna. Eueuh tadi kamar mandi labuh ngagubrak laeureum teu katakis tak manehna eta. Nu puji sim guring dipika hormat urang doakeun mantenna mugia ku Allah sing langkung dimanfaatkeun ilmuna. Panjang yuswa anu barokah. Oge Al-Mukarram rencang pribados sekaligus musuh bubuyutan kula Kiai Haji Ahmad Fudali anu kujisim kuring dipika hormat. Oge urang doakeun marantena mugia para dai-dai ku Gusti Allah sing selalu diparinan kesehatan lahir batin. Oge teh hilap ka qori baik anu ti Jambi, oge anu ti Mih Aceh, sareng rambutan Aceh. Wajar napasna panjang, Mih Aceh dilawan. Bu, moal kabel get kena kedeug. Denge ke Mih Aceh. Urang doakeun para qori sing maranfaat ilmuna. Oge nu terakhir penghormatan jisim kuring ka pengatur acara luar biasa. Anu sangat biasa di luar. Puji sim kuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tos kadangu nasihat ti guru urang anu sakitu jelas gamblangna. Insyaallah jisim kuring mah ala kadar hungkul. Para hadirin wal hadirat teu kudu seueur-seueur. Lamun Kangjeng Rasul dioperasi sebelum Isra Mi'raj, sakumaha cek ulama dinazamkeun wa syaqu sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madyati kasyaqqihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'tsati. Rasul dioperasi ku malak Jibril. Para hadirin wal hadirat,
maka ayeuna urang ge operasi ku urang hate urang naon sababna atuh maka bulan Rajab ayeuna teh pan faidana litathiril badan kanggo ngabersihkeun anggota badan kunaon badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab kadituna jeung nyang harepan bulan Sya'ban fadilahna litathiril qalbi jeung ngabersihkeun hate kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan Ruah bulan Sya'ban kadituna jeung nyang harepan bulan suci Ramadan fadilahna litathirir ruh kanggo ngabersihkeun ruh urang ka Gusti Allah kumaha ruhna rek bersih mun hatena goreng keneh kumaha hatena rek bersih mun anggota jasadna goreng keneh maka saat ayeuna yuk urang bareng-bareng atuh kindangukeun nasihat guru urang supaya ngoperasi hate urang para hadirin ketika urang gering zahir teu bapak-bapak teu ibu-ibu cek Kiai Fudoli tia mariet hulu nuluhur memek ka dokter nginum paramek lihat hulu nu handap mek nyeri huntu ka dokter kencing manis ka dokter langsung diperiksa paru-paru ka dokter sagala ka dokter ke anggota zahiriyah pala hadirinul hadirat komok wari usum corona padahal eta penyakit corona ulama Yaman geus ngarang kitabna tuh Saul Al-Mukarram guru urang Abah Jintoh sekian tahun beliau sudah mengarang penyakit corona makana corona aya versi dokter aya versi ulama corona menurut versi ulama cirina jalma anu terkena penyakit corona tapi versina ulama hiji lamun diinjem duit eueuh dua lamun ngarokok mawana sabatang bae eta mah jadi rojali rokok jarang beli tilu manehna lamun nyumbang rajaban 10.000 bae teh ningkat eta terkena penyakit corona koretna kabina-bina eta corona versi ulama eta Kiai Miftah eta ngan aya corona versi Kiai Miftah manehna kadege nyamperkeun corona hiji kopina dua rokona tilu nasina jadi nyatu deui bae eta urusanana eta wajar mun sampeyan Kiai PDAM aing kerana aya kitu mah manehna PDAM aing kerana nu ngieu-ngieukeunan eta talamun urang zahiriyah mah langsung dipariksa ibu-ibu ka dokter nyeri huntu ka dokter Assalamualaikum salam ibu kenapa bu ini dokter udah 3 poe lah lulus aja emang kenapa bu atuh nggak kukumah aja jenah udah berapa hari 3 poe dok kemarin gela leles aja kemarin gak cenah ngising tuur nilep atau pira aku burung lamun ngising tuur teu nilep nangtung burung ngisingna ini juga udah nggak enak rasaan cenah dok kemarin cenah ngakan uyah asin makan cabe lada makan gula aramis ngakan teh ceuli pahit atuh jelema cager tolol tah mah lamun zahiriyah mah ku urang diobatan tapi kenapa ketika penyakit hati anu sakumaha cek ulama aya 9 penyakit nu nempel di awak urang pala hadirin wal hadirat nah iyalah nu nempel di awak urang teh penyakit hati rata-rata bararoga 9 penyakit hasud suudzon ujub riya takabur nanti tah hopo-hopo geus lah makana punten ka para masyayikh waktu kula pernah zarah ka Cikadueun beres zarah ti Cikadueun kula naik motor zarahna da ti imbangan ukur 2 kilo geus kitu aya hiji aki-aki di palebah kebon nyang hareupan tangkal kadu eta aki-aki ngobrol jeung tangkal kadu kula neulekeun be kieu ceuk kula nah teh ya aki-aki ngobrol jeung tangkal kadu bareng aki-aki edan langsung nyilek sia nu edan waduh berarti aki-aki lain sembarangan aki-aki beneran gitu maksudnya begitu ngobrol Malik jang kula terus gitu tah ceng mantak aya kalimat runtah teh singketan eta teh babadangan wali cek manehna waduh cukul kumaha ieu
cicing be kula, oh kieu be kula. Aya runtah zahir, aya runtah batin. Sok ternyata eta runtah singketan karena orang nempo runtah zahir bae ge gila atuh kaum runtah batin atuh. Runtah zahir dibersihan, ai batin urang tara dibersihan atuh. Maka eta hadirin hadirat cek eta jelema erna runtah teh make bahasa urang ya Kang Haji Miftah. Erna ria, una ujub, ena nifaq, takna takabur, hakna hasud. Runtah ria, ujub, nifaq, munafik, takna takabur, hakna hasud. Kan eta naranan penawa urang. Ria termasuk orang berikut kula Haji Jamaluddin ria. Orang ria, ciri ria orang kieu be. Mun salat samping orang capna atlas atawa samping tertua wadimor kabehan ge pernah uwa ka sia eta mah. Haji Pendi ge uwa bae kana wadimor mah. Sok lamun urang salat make sampingna capna wadimor atuh biasa bae tak 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 tak. Tapi lamun samping merekna capna MBHS. Tamer, Hidayat, Raja Salman, Raja Mulia. Oh, pan kieu Pudoli, kok kieu pan Pudoli. Belah mana merekna cenah ieu? Apa urang teh ria? Ria. Betul apa tidak? Ibu-ibu aya bedaek ngaji leungeunna geus meuli geulang setengah meter. Waktu assalamualaikum carageurnya, kumaha carager cek buku hayang kadeuleu. Nusa urang kongkorongna 70 gram cenah teteh mah geus 2 poe harideung menu aya. Apa urang teh ria? Ria. Para hadirin wal hadirat, ta ila panyakit hate. Kunaon teh diubaran eta ku urang nya ku urang ye mah ku kula. Tah hiji tah panyakit teh tah ria. Una ujub. Ieu mah ringkes bae. Kadang eta ujub teh agul ku ibadah sorangan. Iblis diusir ku Allah di surga gara-gara ujub. Ya, nu ngasih surga memeh malaikat iblis. Iblis ibadah ka Allah 80.000 tahun. Sehingga Allah nyiptakan malaikat cek iblis aing gagah bisa ka langit, bisa ka bumi, bisa ka dieu, bisa ka ditu. Sebab ibadah aing ngelehkeun para malaikat cek iblis. Maka iblis diusir ku Allah gara-gara ujub. Ya kan aya na awak urang. Bener teu? Ngararasan teu? Le, kadang-kadang sok gede adat. Kapa majikan rasa aing salaki. Mun geus marah main tunjuk bae. Dasarna ge sia bikang teu bener sia. Bapak sia, indung sia, kabeh turunan sia. Hendak naon ka babawa. Tipe tinggu sia ditumpakan ti beurang carekanan. Jangan begitu, Pak. Kasihani dong ibu-ibu. Mereka makhluk lemah, Saudara. Kita bijil dari mana? Enggak ada bedanya jelema bijil dari batang kalapa. Iyalah kaujuban urang. Mun geus gede adat ya. Aya piring disepak mun geus gede adat. Aya gelas disepak. Aya anak ngaliwat bletak digeteke. Anak-anak kuat mewek, cek anak-anak mak, abah kunaon teh nyoing ameh ka abah sia. Aya ucing ngaliwat disepak ucing. Ucing teh boga dosa kuat disepak. Celengek be ucing kuat ngaceleng ka ditu. Ucing kuat peporongkolan kieu ucing. Kapanggih jeung ucing, atuh ngomong jeung baturna make bahasa ucing. Cek ucing, heuy sia kunaon peporongkolan nyeri cangkeng tah. Lain aing disepak cenah ku imah eta. Ari kitu sia maling lauk atuh jangan henteu. Pan sia disepak, teu nyawa aing ge aneh cek ucing. Cek ucing nu hiji deui, emang imah eta mah edan ieu sia mah edan cenah. Aing ge baru dijejek ku sia eta mah cenah. Cek ucing nu hiji deui, hongos ka aing ngihan be hordengna sakalian cenah. Cek nu hiji deui aing geus kising be na kasurna ai kitu mah. Mata ke imah urang baru cek ucing, eta gede adat. Lacong cengir zaman salam jadat. Iyalah ujub. Penyakit. Ernaria una ujub takna takabur. Sombong. Beli mobil anyar, motor ngahalangan. Motor saya ngahalangan mobil aing dibalik wanjang hulu-huluna. Waduh. Alabatan hulu kotok. Iblis diusir ku Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sedang ngakasih makanya. Rada akur orang kaya.
sama rega soalnya kak kan kula mah moal mencak kakak nu mencak malah Kore eta hebat Rajib Fikri hebat nyorang ngobrol jeung kula Ustaz Fikri tuker bayu Ustaz Fikri anu dakwah kula nu ngaji nyorang ngobrol emang bisa cenah Kang Haji atuh hayu ya atuh kula ge pernah lah ngan lamun eta qori jadi mubaleg ngahormat ke dilagukeun doang hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah iraha anggeus tata caramah kaburu subuh moal beres geus ulah qori bae Ustaz Fikri qori nggak kami baik jeung Ki Bedoli jeung Ki Miftah kami baik Kiai PDAM kami mangges setik deui ya punten setik deui baru setik punten aya pangatur acara luar biasa sekedap deui takna takabur aba wastakbara wa kana minal kafirin lah si mangaledek age nyaho lah ayo lupa Ustaz Fikri mah Allah Allah deh ngaledek iblis diusir gara-gara takab gara-gara sombong nu mawin tong sombong ilmu harta banda jabatan titipan ti Allah subhanahu nah nu katilu nu kaopat enak runtah tah takabur dibalikin ku kula enak nifak munafik ieu jelema kuari loba munafik potongan bendo dihareup alus bagus eta benda blangkon aya diburi jendol dua diharapan ke imak mohon mbak mohon saya ngiringan mohon aya diburi mereupan iyalah munafik aya nempel di awak urang anu terakhir penyakit hate runtah teh singketan hakna hasud wa kullu dzi ni'matin mahsudun setiap orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan baik ilmu maupun harta maupun jabatan pasti bakal dihasud ku tatangga ku baraya ku dulur dan lain sebagainya bu tatangga nu meuli termos ibu nu ngagolak pot kodoplokan iyalah hasud bala hadirin warung ieu rame warung itu rehe teluh ting seleber nah iyalah hasud picenan bala hadirin wal hadirat runtah nu tadi urang picenan penting ieu insyaallah bakal ngadangu nasihat guru urang geus urang menghadiri rajaban muludan itu teh teu aya deui tujuan urang cinta mahabbah kajungjunan alam nabi urang sadaya Nabi Muhammad da endek ka surga cenah ngandelkeun ibadah urang mah jang jauheun atuh urang mah salat di masjid jasadna hatena di pasar hatena di sawah jang jauheun ibadah ka Gusti Allah urang kudu ka surga ku ibadah urang jang jauheun makana urang mah iyalah ngahadiran acara Isra Mi'raj menghadiri acara Maulid teu aya jabi teu aya sanes mung hayang ukur di sapaatan kujungjunan alam nabi urang sadaya Nabi Muhammad sebab jaga di paslul khitab di alam mahsyar manusia diantep ku Allah 1000 tahun teu ditanya teu ditakon cek Gusti Allah limanil mulkul yaum wallahu alam bimuradi cek Allah saha nu ngarajaan ku ari di ayeuna sia bareto jadi ajengan sia bareto jadi pejabat diiring-iring dimulia-mulia ku ari cek Allah hanya ukur aing maha gagah cek Allah subhanahu wa ta'ala lillahil wahidil qahar diantepkeun ku Gusti Allah 1000 tahun nembe rasul nyafaatul udma sehingga orang kafir pun disapaatan ku Rasulullah umat Islam nu ahli ibadah langsung ke surga umat kafir masuk neraka khalidina fiha jalma mukmin model urang tukang maksiat mampir heula di neraka naudzubillahi min nya STMJ salat terus maksiat jalan naudzubillahi min
tah kana neraka heula ngobrol panggil jeung si engkoh hayya jeung si engkoh kamu orang Rimpak tetangga Kifudali jeung si engkoh kamu orang Rimpak kamu orang Islam kamu KTP-nya Islam orangnya Muslim kenapa kamu bisa masuk neraka padahal kamu tetangga Kiai Fudali hayya koe onam make onam tas engkoh ngomongna koe onam masuk neraka wajar-wajar saja sebab koe bukan Islam sebab koe bukan Muslim koe mah kafir kata kamu koe cuman enak teka harti yang kita bahas eta teh wah teu bisa ngomong kamu orang Islam kenapa masuk neraka aing onam cek si engkau masuk neraka jalin Islam kumaha cek urang teh ulah loba mangkah si cabok waing tidak bisa cubak cabok cek si engkau ini di neraka kita sama-sama panas kudu wah teu bisa kumaha tah cek si engkau koe onam di beta si engkau ngomongna masuk neraka wajar-wajar saja tapi koe waktu di dunia kaya raya uang koe banyak yang punya pabrik koe umat Islam paling gagah punya pabrik tempe punya pabrik oncom yang menimbulkan ketombe waduh paling gak doang tapi yang punya pabrik sampo orang koe di dunia kaya raya uang banyak mobil banyak rumah tingkat istri cantik-cantik kamu orang istri udah monyong judes cerewet kesrek deh jadi waduh teu bisa kumaha mohon maaf tah ngenen bet orang Rimpak tetangga Kifudali hanya kemana kiai kamu Kifudali belah handap kira astagfirullahaladzim ampura kayaknya maksudnya belah handap ada sisi lah saya tika ditu maksudnya di tengah teuing iya naik moal Kifudali naik moal naik wah aing dibebek deui bae urusan aing memeh turun mebek maneh lah waduh belah sisi mana kieu be kula rada di luhur ulah mah ditu jeung babarengan jeung Miftah be cek Miftah lagi Kifudali kunaon aja kita Kifudali bisa didinya atau eta di nyokotan DP datang tilo kana ceramah iya deui alamatan PDAM nembe Kangjeng Rasul dititanya paatan sapaatul udma nembe eta tah asruk-asrukan Kangjeng Rasul neraka pintunya 7 surga 8 teangan ku ajar barang di deuleu bener budak Tanggerang doang paneglang ge aya gitu hei sia urang mana cek Rasulullah ulah lo ngomong Rasul Tangerang Rimpak tetangga Kifudali mun Rasul enggal-enggalan sapata terus teu kawawa ari sia Islam lain Islam sok salat Idul Fitri doang Rasulullah lo ngomong sia sok puasa tanggal 1 jeung tanggal 27 terus ya sok raja sok muludan sok nyumbang 10.000 tapi nyokot berkat 8 astagfirullahaladzim alapatan garong tas eta horeng sok sia maca sholawat aya petir doang budija celeget Allah basal sada Muhammad Masya Allah tapi iman ke Allah ketika jalma mukmin aya keimanan ke Allah subhanahu wa ta'ala tetap bakal diangkat bakal disapaatan amin ya rabbal guys mudah-mudahan perkumpulan urang di dieu ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sing dibika ridha oge urang sidaeukeun fitnah dunia jeung fitnah akhirat amin ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh